Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang macakeun buku anu judulna Peperenian. Karya Bapak Taufikur Rahman. Ayeuna urang ngawitan tinu panganteur. Bismillahirrahmanirrahim. Duki kadanget ieu buku-buku pangdeudel pangajar basa Sunda teh karaos kirang keneh. Atuh teu matak heran upami ka kuping sora-sora human duar ti para guru basa Sunda ti sakola majar ngaraos abot ngajarkeun basa Sunda. Jalaran heureut pakeun kirang bahan tangtos bae ieu teh hiji rereget anu kedah tiasa diungkulan nggoning ngarojatkeun ajen pangajaran basa Sunda. Dumasar kana hal eta pisan sim kuring saparakanca nyusun ieu buku Peperenian menawi tiasa dianggo sumber pangrojong pangajaran basa Sunda. Cepengan guru sareng murid boh di SD, di SMP, atanapi di SMA. Bahan-bahan anu aya dina buku ieu ngahajak kenging milih supados luyu sareng materi anu aya dina GBPPW basa Sunda. Atuh kanggo umum anu hoyong mikawanoh basa sareng budaya Sunda, ieu buku tiasa dianggo cepengan minangka panganteur enggoning neuleuman budaya Sunda nu langkung jembar. Sanaos teu patos lengkep nyusun sakedah pola ngusahakeun supados materi dina buku ieu buku tiasa ngebrehkeun kabeungharan bahasa sareng budaya Sunda. Kumaha beungharna kecap-kecap basa Sunda upamina baris kagambaran dina bab rupa-rupa omongan, rupa-rupa diuk, rupa-rupa lempang atanapi dina bab obahna anggota badan sawatawis materi ngahaja diwuwuhan ku gambar. Maksudna supados sing saha anu hoyong mikawanoh barang-barang warisan budaya Sunda tiasa terang kalawan jentre kana barangna. Dina mahabuna kamajuan ilmu pangaweruh kiwari umumna nu diudag teh pasoalan atanapi pangaweruh nu anyar ku kituna sabeng batan mah ieu buku teh saperantos nu teu aya pupurieunana da sasat hiji pabetakan nu eusina paparobotan heubeul moal boa seueur di antawisna anu tos teu pikawanoh deui ku balarea. Tah bilih teras lapur katurui waktu urang pulungan deui nu tos nyarah cal marurag laleungitan teh eta cenah tos teu luyu sareng paneuk ka jaman. Keun bae da ieu mah niatna oge kapan ngampihan bilih bae jaga anak incu katamblasan lali ka Purwadaksi. Sakitu wae samantawis panganteur buku Peperenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.